sorangan yang gawe teh euy. Aduh, es ya. Terakhir besok yang geus es euy. Tuh si Igo gaya-gaya tuh nyari kemana ya? Kamana dewek go? Isuk-isuk geus mangkat teh. Rek mangkat gawe dong, Bray, urang mah. A few minutes later. Nah, balik deui maneh, go. Aduh, poho, urang teh pengangguran akut, Bray. Euy, kumaha orang bari carita euy. Ayeuna awewe sukan radak itu euy. Nah, kitu. Hese diajak ulina. Diajak dahar hese. Diajak jalan-jalan hese. Diajak ke mall hese. Padahal rek pangbelikeun baju ku urang deh. Tapi ribet ngobrol lila. Anehnya, kok bisa gitu? Awewena orang mana gitu? Urang Bali, Mang. Mani jauh-jauh teuing maneh. Kenal di mana? Kenal di HP. Terus iraha maneh ngajak ulina. Kamari pas orang teteleponan, Mang. Goblok sih yang ngajak ngobrol, ngajak pasea. No, kamari si Eha mantan maneh geus cerai deui jeung salaki nu kaopatna. Bener no. Padahal mah jago pisan teh nyambelna. Wah, pintar nyeun sambal resep atunya teu kudu meuli. Nya tuh bisa nyendadakan komo rasana ciri khas pisan. Alah, ai kitu mah kunaon atuh kumaha yang bisa diceraikeun to? Nya lain. Ai sambal tarasina mah ngeunah Tapi sayang bau ka kamar-kamar Nah, bisa awet gitu geuning bau tarasina. Lain meureunan manehna poho teu make cangcut. Aduh. Jo, keur ngelapan motor. Ih, heula aing boga babadek kan. Ih, kayak aing ge kagok sangka. Ih, gagi yang dijawab, lamun teu dijawab mah aing moal ka mana-mana. Oke. Ya. Badeknya naon bedana samangka jeung jelema. Ari samangka mah buah-buahan. Ari jelema mah nya maneh. Lain. Saung teu. Geus dah liga maneh mah. Ya. Ai samangka mah sikina loba, ai jelema mah sikina 2. Kumaha sia bae.